Punten. Mangga ayanan ceneng. Ningalian tukang coet liwat ka dieu. Tukang coet. Ira haja asana poe ayana mau tukang coet liwat ceneng. Naon kitu? Lain ayeuna teteh 8 bulan ka tukang. Oh tuh teuing mun 8 bulan mah kitu kunaon? Terus mila bae dipteangan teu panggil-panggil bae tukang coet. Kitu naon maksudna neangan tukang coet? Aya eta kunaon eta beuteung ngagedean kitu? Pan heuh ieu beuteung gede oge di kitu ku tukang coet. Kitu gawe nahan ceneng makanan beunang ku tukang coet ieu. Kitu dilalagakeun naon dibere naon ku tukang coet makanan dibere ieu. Pan kieu taliwat terus cenah arek dibere kudu sabatang jeung ici 10.000 naik teu. Oh malah meureun ceuk tukang coet nya hitung-hitung meuli baso be meureun cenah ceneng Gusti ieu. Karunya deui sia ceneng. Wah ceneng ka dieu mah luwat liwat tukang coet jeung udah kabelah ditu tangan deui sigan aya. Heeh ceneng sami. Karunya-runya teh eta si ceneng.